dunya teh nu diasupkeun teh aya di urang. Di mana urang komo deui mun teh mah urang dibere. Betul ya? Can dibere geus ngaganggu kana hate. Betul ya? Can dibere geus ngalamun. Batur boga mobil urang geus ngalamun Gusti jadi hoream ibadah teh gandeng pikiran mobil batur. Komo deui mun dibere mobil. Kan karek ningali mobil batur geus asup kana hate komo diboga mobil mun urang dibere mobil atuh puteran nguringan Bandung Jakarta haban teu moal ngaji-ngaji karek dibere mobil batur oge geus asup kana hate tuh berarti urang teh masih keneh lemah can siap nampi harta di Gusti Allah tapi da ku Allah teh teu kitu Allah mah uninga kana hate urang aya nu ngadoa hayang ditambih iman ku Allah teh langki sugan ka Gusti Allah teh kieu Gusti abdi teh geus kolot Gusti batur mah geus bisa maca Quran Gusti abdi teh hayang bisa maca Quran sapoe sajud Gusti atuh pira ge sajud Gusti ya gitu ka Gusti sok anu nyungkeun ka Gusti Allah hayang tiasa maca Quran sadinten sajud sabaraha dinten sabaraha juz sadinten saparapat sambar sakumaha sadinten atos nyungkeun ka Gusti Allah Gusti abdi teh hoyong salat tahajud 3 batur osok kitu tarangan osok arang dipasen nyungkeun ka Gusti Allah abdi teh Gusti hoyong tiasa saum Senin Kemis hoyong tamat saum Sawal Gusti osok anu kitu datara anu osok naon Gusti rizki da eta urang mah Gusti rizki padahal na salat teh Rabbik firli warhamni wajburni warzuqni nah salat saya rizki angkat teh pandangan Gusti rizki deui nah ulah eta teh henteu ulah sungkeun ka Gusti Allah rizki sok moalkeun ka Gusti Allah Gusti abdi teh gaduh kontrakan hayang mobil abdi mah hayang teu ngontrak teh hayang imah abdi Gusti na dong tok moal Gusti Allah sungkeun ka Gusti Allah sungkeun langsung ka Gusti Allah ngan ku Allah teh kade ari doa mah kaipa yurid kumaha kersanding Allah ari mentana mah hayang imah nah habet jadi getol ka pangaosannya tuh pan aneh mentana mah hayang tahajud hayang salat duha nah jadi getol ka masjid da mentana mah lain we ka masjid sugan Gusti hayang getol abdi ka pangaosan henteu sugan abdi kabita eta ngaji ka pangaosan ka masjid Al Munawwarah kabita cenah abdi ka pangaosan henteu biasa-biasa we da meta rezeki tapi dikertakeun ku Gusti Allah ngarobah ayeuna mah geus waktuna urang ngaji ka pangaosan ka masjid Al Munawwarah teu robahna eta teh tinanan doa urang nu minta rezeki dirobah rezeki nu leutik jadi gede naon disinageun rezeki iman eta teh jadi kanya Allah teh kayak payudi teh ijabah doa ieu teh matak gertol ka pangajian ieu teh ijabah doa urang eta teh tapakurangeun urang da itu ijabah doa marukan urang teh doa teh diijabah teruskeun ngadoa mah tong meureun sabab doa teh ibadah